Sampurasun sampurna ning ingsun, sampurna sadaya karuhun, pun sampun amit ampun nyaparalun ka para karuhun di sabeudeur awun, pamakula kumawani mukakeun turub madepun. Hung ahung. Alhamdulillah orang ditepangkeun deui dina gelaran kanal Calisada TV anu baris midangkeun contoh-contoh aksara Sunda. Kelarasan dina denget ieu masih kene ngabahas perkawis aksara swara. Anu tipayun nyaeta aksara swara teleng, tah ayeuna baris dipedangkeun contoh diajar nulis aksara Sunda khususna aksara swara pepet. Sakeudeung ngemutan yen teleng mah nyaeta pamilina laten huruf sok ditambihan halis di luhurna. Tah pami pepet mah nyaeta polos biasa. Boh bilih aya patukeurna dina hal tulas-tulis Sunda Laten. Ini mudah-mudahan ku hadirna contoh aksara suara pepet mangrupikeun panambih referensi dina diajar baca tulis aksara Sunda. Menghilap sayogikeun alat tulisna. Sajeroning nonton orang diajar. Mangga wilujeng nyakseni. Sakitu heula anu kapihatur kirang langkungna nadada punten margi saaya-aya sabisa-bisa dina medangkeun contoh-contoh aksara Sundana. Mugia sanes waktos orang sambung deui. Mugia bahan katampa pamugi bahan katampi hampura-hampura tina samudaya kalepatan. Wilujeng diajar, wilujeng rajin diajarna. Mudah-mudahan orang kumabiasakeun tulis-tulis janten tiasa. Rahayu aksara Sunda, rahayu aksara Sunda. Cag